lainnya kebayang mun orang boga duit 1 triliun deh. Pak. Jika anak orang wah menang jano. Maneh lamun boga duit 1 triliun bagi pakai naon kira-kira? Aing mah lamun saya boga duit sakitu aing mah dek dibagi-bagi ka fakir miskin ku aing mah dek eta dek ngabangun masjid aing mah lebih sumbangkeun ka masjid. Jika lamun boga duit 1 triliun urang mah dek boga pamajikan 7. Jai aing pikiranana ieu mah keras ieu budak ngora mah ieu. Jika anu kahiji Daphina Karamoy, anu kadua Natasha Wilona, anu katilu pokona mah anu katilu nepi ka 7 kurang dek dikarapkeun cenah garawe urang mah senang we jana. Anjay gaya mana pemajikan kota yang 7 aing mah hiji we mareo Jawa kitu. Anjir, pan Mario Jawa mah geus pensiun mongos. Alus oge pangsiun ngarajari pamajikan urang. Kita kapikir eta euy yang pamajikan hiji ke garang eta geus pada apal sa Indonesia mah mongos. Mario Jawa mah tuh. Tapi hebat euy. Cigana heuh urang ge 7 lamun boga nu kitu madep ya. Indah lamun jadi kenyataan. Mantap aing. Indah Mang Uus. Ngan ku aya nama lain kenyataan tapi ena ngalamun we tarik meureunnan.